Aduh, nembara ringung kumaha ieu nagihannya jaba awak tegareuna. Nagihan loba keneh kumaha solusinya ieu nya. Madu kunaon? Biasana ge geus ngider. Apa? Para Iya, ki apa abi teh tegareuna awakna abi teh. Ieu we ku apa pangnagihanankeun lah da seueur ieu nu ditagihaneun teh. Jaraun teh ieu. Teu eta da caket di dinya tah kalau mursi abahen di dinya warungna. Ku apa we ka ditu wayahna. Tapi nuju teraraos. Ya geus atuh da mun teu ditagihan ku apa? Iya nanti pemasukan kurang atuh. Sing aya milikna, Pak, didoakeun. Kade Neng, tong ka mana? Ya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah. Kumaha sawalerna? Kumaha icalan teh rame, Bu? Ah, kieu we ngeureuyeuh saalit-saalit oge. Lumayan, tamah. Ari eta Neng Yuyun ka mana? Asa tara katingal. Luka puguh Neng Yuyun teh aya ka dieu itu ibu-ibu geuna raroskeun ti tadi teh jual-jual ka dieu. Kumaha atuh palingan abi peryogi pisan kanggo bayar SPP. Aduh. Eta teh puguh mandeg jeung di Kang Yana cenah teh setor-setor janten kanu sanes oge kacanak sesah ena teh duka cair duka moal ieu Kang. Engke mah kieu, tas si Kang Yana teh ulah dibawaan. Enggeus sareng mandeg ka sararea tong dibawa, engke mah ngahambat ka sararea. Nyakeun ke mah urang dieukeun heula we ka Kang Yana na ke suganda sok biasana mah sok ngopi ka dieu Kang Yana ge. Nya kan urang teh butuhnya ayeuna teh. Kira ku abi kadang ngagadekeun budak mah. Yang kitu pamali ya, budak mah kudu diurus, lain digadekeun. Nanti sakolahan kedah wae dibayar ayeuna cenah upami teh moal ngiringan ujian. Kewe antosan sakadap deui da ka dieu geura Kang Yana na da sok ngopi di dieu sugan urang tarosnya. Ya, mudah-mudahan atuh nya. Lancar gitu pembayaran anak gitu milik orang sadayana. Nya meh ieu nya kanu sanes janten teu ngahambat. Dah gitu mohon henteu mayar istilahna urang datangan ku urang sararea ka ditu nya. Urang peta pertanggungjawabanana. Nya keun ke lah da sakedap deui geura ka dieu da osok ka dari. Aing mah tugas si Madu teh butuh yang nagihan teh. Deket cenah di dinya di kampungnya teh sabelah. Kayak masih Kang Yana ulah dikieu. Kayaknya. Bu, ada mah kopi. Oh, kopi naon, Pak? Biasa we. Antep Kopi nu tong di ieu lah. Rada piro kopi hideung wae? Eta kopi. Oh, budai. Oh nya. Urang jadi kahamba. Ayeuna enjing. Ayeuna ieu lah tong di tong dibere nu harese mayar mah. Ya. Ieu punten, Pak. Naon, Bu? Calik pali ditu sok. Bener. Ka pali dinya tah. Dah si Kang Yana nu Pali ngahambat ditu tuh tiasa calik di ditu. Nya meni sok ari nu butuh teh sok karunya itu teh jadi sok abi listrik bayareun, budak sekolah bayareun, sami kan cece oge nya Ini nu alit jajan. paling geus diancokeun ieu teh di Arab-Arab kumaha mah di Kang Yana ge nih hararese biasana wayah kitu sok ngurunyung sok tapi ngopi di dieu. emang hararese cek batur cecen eta teh mayarna teh Duka orang susul gitu ka ditu. mun kabur kumaha tah cece Duka teh abi ge bingung puguh. Duh, bingung. Kuring boga hutang, pamajikan ke apa? Kuring itu boga hutang, kan yang ini. Iya. Cekedap, yo. Mang, dia lagi lo, Mang. Ya kenal lah ini. Lain dibawa ngobrol lagi dia dengan kenal teu apal kuring boga hutang. Hutang ka saha? Neng Yuyun euy. Neng Yuyun sok di warung Bu Iin. Heeh. Iya, urang itu. Jadi nyumput di dieu teh sieun ku Neng Yuyun. Si Neng Yuyun euy, ayeuna nangis janji. Minggu ayeuna teh kudu beberes hutang. Kan ngopi je beuningnya karunya Cek ngopi eta tadi. Ieu we, abi ayeuna ka warung Bunda Iin. Heeh. Lamun dua Neng Yuyun pamit bejali. Tah, bener. Kayak bejaan tadi ieu, beuteung melapar atuh. Can ngopi cenah. Angke deui sakalian. Nah atuh. Heuh? Ya, Ya, enak abi diceknya. heeh, urang bingung Ieu euy. nyeum sepeda satu. Ah, si eta aja Meh mah. tereh kanu sepeda mah. Ajuk bae, Ya. buru ka ditu tingali. Berangkat. atuh nya umama kieu wae Gia. ieu nya Jajan ge jajan. Jajan. di mana wae Atuh ya jajan. Kade Darmaji. Bunda Ino. sok Sok aya hadiahan nu kitu. aya Kade Darmaji jajana. Oh. Eta mah keleutik sok dikadiekeun ku abi. Oh, tuh berarti pengalamannya. bener Darmaji. pengalaman Thank you. gitu nya
Abi teh bade naros. Heeh. Ai nang ieu naik ka dieu teh. Ye, pubuh ieu teh. Gara Neng nungguan ieu teh kita jigana tadi. teh punung meureun gara-gara si Kang Yana teu mayar wae. Kumaha Jadi si nu lain Kang Yana oge. tuh mending hambat ke sararea itu. Nyumput di makam nih pikarunya. Heeh. Gelo abi mah ngomong. Ah, ari kitu nama. Di tadi Abi teh tadi teh kerulin sarenya kerulin. Heeh. Yana ngobrol jeung saha? Pacul diajak ngobrol keusik. Nya ari kitu nama karunya urang teh nya ningali syariat nama. Cuma naon? Eta ku sabana teh bat nyumput tentang jawab coba mun ngomongnya ka dieu. Sok cenah ka dieu we ayeuna mah. Cina ka dieu we anu ayeuna mah. Bisa dek Urang ngopi dek sakalian naon urang urang ngobrol, bakal kalian gitu, ngobrol kumaha lah. ieu ame ka ibu-ibu Heeh, di gitu. lancar. Nya sok atuh sok. Abi euy diheula. Ah sok nyokot teh. Bayar, bayar. Tapi bener ieu Nya eueuh sok teh angga dina galon sok. Nang ieu mah sok mancala putri. Nya, Kadang sok. jadi gas, kadang jadi gede. Orang ngerinya. Ah, cuci buru susulan ah. Yana heula. Ah siap. Mang. Abi bingung di warung. Ya, kumaha ya? Capek lu patah di mana? Heeh, atuh lain mata nang kena motor atuh. Di warung teh. Teh Nur. Heeh. Aya Bunda Inul. Terus Ewi, lugu nang ieu mah. bener. Aslina. Kade kewe Iya bener. kuring ka ditu der. Diteangan di nugas, di nugalon kasih ge ulut. Moal ieu cenah moal ka dieu siga. Atuh udah gede atuh mal asup. Asup itu. Ieu cek kuyin. Heeh. Karunya Mang Yana bisi gelo cenah sorangan di makan. Iya, Kita ka warung ngopi ngopi. euy. Abi dibere ieu sia. Lanjut meuli. Dibere ku Bunda Inul. Ade utang dijikeun jeung kuring apa ya? Ini teh di jalan aya duitna. Bae keur Mang Yana lah karunya abi mah. Heeh. Nya. Bener iya yang ngopi euy. Ayo urang ka warung yuk. Ngopi da usah. Bener. Bener eueuh. Eueuh nang ieu nu. Yuk. Aku dah tuh abi aku dah capek. Aku emangnya. Ayo. Dia merokok dasar gede-gede. Ayo. Karunya mah karunya Kang Yana. Benernya karunya hari kitu na tanganku ieu nama. Tapi dabut. Geningan. Geningan panjang umur. umur. Ka mana Panjang umur kumaha, wae? Ari Kang Yana ti mana wae? Dia Iya di letik-letik di akor deui. dia di ditu eta kari ieu we. Bingung ieu teh. Naon di atuh? Si Neng Yuyu. Bingung ieu Ngentosan teh. wae. Paling ayeuna nya. Nya Ieu teh hambat gara-gara Kang Jana. karunya kanu Sok lain. ayeuna kudu kumaha Kang Jana? Tanggung Ieu teh jawab. baru tuh keur ngariung teh. Kira yang ngopi heula ceu mending kopi ceu. Kopi naon? Kopi Kopi hideung. Heeh, menang ceu. Nya ame bengrasnya. Sok. Duh. Jadi kumaha teh? Nya ayeuna kumaha Kang Jana? Ieu euy. Dia tinggal di sisi cenor, tapi kan ka budak dibawa. Budak da Teu digadekeun budak Wah, cenah. atuh. Naon ngadekeun budak? Teu kudu teh bae. Yo ngopi heula, ngopi heula. Eueuh Neng Duyun macan ka Ame dieu. langsar. Oke. Babayaran anak. Izin mata-mata. Nya. Tuh, bener tingali. Mang aya duitan. Tah bisa Wah, kena iya hutang. duit lumayan. Aya yang mayar hutang tah. Halus. Tuh. Ah, tah. Abi mah minta ciki deui nya. Abi mah minta ciki deui nya. Tuh lumayan. Lumayan. Bisa me ibu-ibu. Tah Sarain itu mah kabeh lancar karunya. mah ieu keun mah. Nya sararea. Tah lumayan ya boga keur mayar ya aya. Teu kada hese lewat jelema abi tadi teh ngintip. Iya. Ari ya saha? Are kela ieu teh saha? Carogena Yuyun. Karunya teh. Anu teh tadi nu ngopi. Juga mah tadi teh Ngadangukeun eta. Ayo ieu kudu beres lah ieu aya catatanana ieu. Ayo. Malah kumaha? Cicing budak mah. Damai we atuh damai kumaha Tadi, nya? tah. Kayana boga sabaraha sok bikeun duitna. Sok eta sabaraha eta bukan duitna. Heula ieu saha? Karunya teh. Carogena ieu tah aya catatanna tah. Tah. Tah, ieu carogena Ada apal ieu. Tah tadi saya Da teh cecok ngopi. kita apa atuh teh tadi? Suka teh saha? Carogena Suka teh apa? Sok eta. Suka teh lain salah kene Yuyun. tukang nih. Ah, pokoknya kabeh. Ada kan resep pisan.